كريم يا الله. Sekali deh dengerin ku jelis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajuk seureut kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku jelis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kan. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar nggak HP, mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh, masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep ta sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh, dunia keneh. Aduh. Pohara. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat dan Injil belah dina Al-Quranul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatillah Al-Quranul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Quranul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungkeun urang poe geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teu pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naprok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Ulah sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh kadeta mah lamun urang sorangan aju kebeneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sap. Hajupannya mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelang ge
geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Lah, ieu kan dunia ta dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan. Eta dunia eta kos gitu, dunia eta kos gitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari orang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner orang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge, isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkan kan kurang kumaha paharto sugihna balik sugan mawa kunci Avanza janten sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep ti anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna janten Ibu Tin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus tembal kapuateun tek nolna ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh teh mangana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tah lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantikeun kalkulator kos kitu bang geus jeung sia-siana habak miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu ai nomor jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta mah samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cakula ieu ya hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh ge zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopeo goblok beureuh teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan teh nyurup iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geung habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia
jabatan aya dinyana, Quran aya dina kolbunyana, tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan kolila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih, datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR, lu pinter, lu talar Quran, dek nerapkeun eta bae ge, masyaallah, wah jasa. Hanya untuk samanan kolila sampai saiki dereng anak keputusan. Mengkonon laiki ayat teh. Istarau bi ayatillahi samanan kolila. Bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku. Sira iso ora siki. Baca ki. Aja mengkonon sira. Ngaji nek endi sira? Ning Cilongo. Bae kajangan ujung kana. Endi saya ngaji? Ngang maring aku baik. Siapa ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan kolila jabatan, hanya demi samanan kolila tahta, hanya demi samanan kolila wanita, hanya demi samanan kolita. Nah, dengan berbagai samanan kolila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan kolila. Kajian tama batur man DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui, ulah nyileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan kolila. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan kolila. Ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Tapi urang ku ari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan kolila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan kolila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan kolila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan kolila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutu ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan kolila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kunaon teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun lu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh amun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini nini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya nini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh nya nini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis nah wari nini tapi dipoles Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung dimodif punya pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi
Ieu na di plat-plat. Aya berem-bereman biasa. Orang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila. Masya Allah, ieu mah kara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ieu mah pan ngahelob. Wah, ini. Parah ini. Parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kanjeng Nabi digeroadkan ku nini. Ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kanjeng Nabi terus bae. Ya Jibril, man haji? Saeta. Oh, cak malaikat Jibril, hiya dunia. Eta dunia mun maneh nembalan. Ujianana umat maneh ngocai di dunia, kejaran-kejaranana dunia bae. Untung maneh teu nembalan Muhammad. Masyaallah. Eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore. Geus eueuh dipangjore-jorena. Urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang. Pasti kararieu bae komo Haji Pendi mah pan tolol jelema mah. Geus lakuna bau nini-nini. Aya jahe onah punya dipentang di dieu. Tapi lamun nini-nini geus kararieu bae. Kan aya nini-nini mah bau hamru. Tuh, hapeg ya nama tuh. Heran ini mah sanajan make esprek we disemprot bisa lah kurang set tetep kambuh bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyawan bae dan aing geus sia ka imah ka ambe. Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Saha nu resepeun ka nini iji tinggal nini mah belu nini mah gila nini. Nah, ieu kan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kanjeng Nabi ngagambarkeun bangke, masyaallah karim. Mantap, wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih jore tibatan kocomberan. Tibatan kocomberan. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tetapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus we ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah hulun khudrun. Dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah maot keur meujeunna teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuhan si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jore biasa teu hayang sakali
Mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah. Sekali deui dengekeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kan namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar nggak HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep ta sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beunang tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia gaju kiai da kumaha ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih di perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia. Nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikan khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul igel lepas dong salah tentu kita ngomongnya sebetulnya naho tah eta kos sekarang itu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang
Sanggasa dagang untung, masya Allah ya duit ya. Alhamdulillahirobbilalamin saya nuker ngabangun masjidnya. Oh itu tuh, awas ya. Salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Enggak sulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mangaji ya. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Ha geus, besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mangaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, panelo mah jenderal, wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sah polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkeun dunia tah. Sok randapan geura kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Itulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden ku ari geus eueuh, kamari jadi menteri ku ari geus teu, kamari jadi gubernur ku ari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyada jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon teu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus rumus bahaya gas. Gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu. Bilatungan kanjeun hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan. Atau lain DPR baik sih sarua baik nu ngeridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh lah di sate sia kajeun buku sate embes deui sate sia. Masya Allah dari Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap lagi sekejap dari ya detaraku ninggalkan maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadu an sabili ngahalangan kana agama Allah. Disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pamarentah wanian fasadu an sabili
ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantak urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pemerintah ye cerita eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kok kitu dah besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate mah inkar tanda tangan bae ieu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blek tak blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur besok lagi ya lu itu mah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisnya urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili istaru bi ayatillahi sabadan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pentug sia ku sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan
wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum geunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Aw jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuh urusan dunia. Aw lamastumun nisa. Ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari mah lamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia. Aw lamastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamastumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu tayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir, sia hadir. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu? Ieu sih mah mending dilebuan langsung. Ngeus dilebuan. Nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun dina paeh. Si wadehem segala rupa. Eta urang we. Ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korena kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. Kan ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi. Tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam. Ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat. Mantap KBG jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Dumatak urang ayat Allah, geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur teh. Tajalli teh. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli. Tah, ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah disebut. Ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan ka dinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila. Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina, terasa hina
dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Oi. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosdik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili. Ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarantahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambe. Kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji kana kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Aja teu mandi deh tadi. Emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah begitu. Sok besi Zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja Pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek beres. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora eueuh. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambet di jauh kene sana datang ka ambet. Di ibu lah sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes nih berarti sakulah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila erek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih cenah nya jelema biasa aya deui kadatangan kiai da beja heula lama nah, kiai anu dek datang oh iya teu naon barang mau datang ka dia hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae balik deui ka dieu kasar urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia gula tak ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah sabanan qalila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir guys bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel uraja kita dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah kok dahareun kok pun di dahar kurang kita gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak soduan sabili ngahalangan deh tidak lempang na agama Allah luhur na agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi
di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasodoan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teu dimasalahkeun susu kadeuleus sapotong teu dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasodoan sabili dalam rangka pasodoan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasodoan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasodoan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasodoan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya geus ya gua ndek ieu naon kadang-kadang pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese tagis kos itu teh hese tah debetak lo jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi itu kangen mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan aya di hareup bagus di hareup manul masyarakat di hareup lumater engke gerage haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngan embung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener jasa tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat kan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah oh di Cianjur aya Cianjur wah udah sekolah kan mah pesantren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah pesantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah pebaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten
Wari acul-aculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok geura ge musibah eta kieu kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri-cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji, babaturan kula aya, nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus kalau mah terus kalau mah janya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan teh jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud. Ya, saha nu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sabarangan. Fasaddu an sabili. Innahum sama kanu ya'malun. Eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon? Sadduan sabili. Ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ke Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ke Gusti Allah tur bisa ningkatkan ibadah ke Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ke para ahli-ahli Allah ngajauhan ke para musuh-musuh Allah sehingga orang maut husnul khotimah.